lauk kalau lo de kuburi cai di para cacing tegi. Kopi mengenai sih juga nama. Mana itu tuh isi mama? Saya sapu berarti sapu. Mah? Coba jengkin kopi yo. Wih, kopi bae hidung kita kayak amruk. Atau tuh isi hidung ge, di hidung ja. Mama bobo bae ke bapak. Berapa kali tuh jengkin? Kopi gitu, amis apa pahit? Atau amis kopi nama cukup kurang baik pahit mah kopi mau ulah kudu amis. Oh, kayak antesan kedap. Mohon. Papa kok iya. Saya kopi aya dari teh belok. Nunya mah. Gelis hari ini kopi mang saya itu masak ke dapur. Si Aceh nggak mana mak? Di dekat tempat-tempat. Pokoknya saya ceng mau ulin yang babaturana. Yang geus mana kieu heula. Tujuan loba sabak meded. Ngagi hari gitu mah. Udah nyisihan kan itu. Ulah poho, sempak wapas itu tuh nya. Kopi kalah teh. Majikan aja balik. Jadi tompel jing. Bel, jangan dia dirinya bae. Dia ngajin sulun amat daun tahu di gegelan, pengertian. Doain di gembira mah. Biasanya aku juga bebas aja. Pagawean, beres-beres, isuk enak. Si bapak kemana deh, can budang kieu geus burang kieu ge. Pak, bapak, Pak. Astagfirullah, Pak. Bapak, Pak. Gerah udang atuh, Pak. Panan kue udah mencilak. Masih tidur aja. Bapak. Pak. Gerah udang atuh. Salaki ku ngadul-ngadul teuing. Oh, udang isuk deh. Hara resep. Gerah udang, Pak. Pamajikan Cangkrang besar. udang mah wer bayi semua suara dong trompet bengek. Udang ya. Surang dia. Kelar amat terjadi si Saleh. Suka nangis ngopi bari ngaharepan balong. Nenggal di aing. Kopi-kopi aja.
Aduh, nikmatnya ini dunia punya istri yang solehah yang suka bikin kopi. Mondel eh. Ngopi lah. Nanti gua ada karak udang. Sebul amat. Lulus semua pemajikan cemprang bae. Ih, jeng ngopi nama jeng gogodohnya. Mantepnya. Biar amat hirup jale. Atuh holah hirup aing mah. Kena ngopi, ngerokok, pus. Mantak hari bawa pemajikan mau lesok bengek dong situ haliwu bae. Yang pemajikan aing gaul enjoy. Suka nah panis diseduhkeun kopi, geus digorengkeun cau. Oh, menahan ya. Bayangkan ku dia keur isuk udang HS juga keberang. Dan bikinkeun kopi naon kalah-kalah di wer isuk keneh geus bet. Atuh da mah ieu. Pan kana hulu. Hudangna beurang bae. Atuh kumaha teu beurang jadi peuting teu kaur pan titah ieu titah itu. Disuap pamajikan itu mah. Oh, bisul ieu pamajikan aing mah. Pandong bisul, Pamajikan dia ka doang borok. pamajikan dia ungkruk gitu. Disuap eta mah anda. Majikan aing mah kuat, super sayang ka aing. Sudah lah contohna, cuy. Lauk aing loba ho? Anjing dia bisaan kieu. Pieu lah. Hei, di China gede. Paling doang nih campur si abah, si bapak kolot. Hei, jabatu perantinya selain ada yang sepalin. Aing teu mau gilesan deh. Gilesan apa ke paparahuan anak aing di boloon. Katanya nyusul yang apa aing nyusul di tempat terumpah di aing mah. Eta terus ngasih acan yang parantinya Gusti. Ada nih, Mak. Sudah jalan, kamu kan duit. Eta terangkanlah. Wah, Baik. Agus masuk lo ya, agus masuk lo. jual ke dia kan kucing non. Anak dijual ka mah ya, ge. Berapa angka duit? Kamu kan duit. Kita terangkanlah. Hai jajan, Mak. Kamu kan duit. Terangkanlah. Ya, budak itu suara mah tumbuh nang di teboga duit acan nih. Bokor ini. Mas minta kan itu bapak dia. Di mana bapakna? Tuh di Balumbang Termaraban lele. Ngelok emas. Garawas ieu leh. Wah lah. Ngarokok di atas. Yang bermaksud aing mah, Pak. Ngarokok tah. Aduh, minta sebulan acan. Ada teh bunga tambah lumbang aing. Kang sukses. Oh, banget yang doang yang saya ke bawah ieu. Atuh pun ho, cek aing ge sarua jeung pemajikan dia ungkruk disuap.
Dua kecap suap. Aduh, mat. Anak dia. Pak, ini minta duit, Pak. Tak duit tak. Mintaan duit baik kak kolot. Pan kamari ko yang sebar duit 40 juta. Kemana kon? Gua apa pakai jajan beli ayam bakar. Gede amat. Kok 40 juta beak pakai beli ayam bakar. Kan dibakar di warung-warung. Kolong dia mengambilkan pakai kolot baik. Cager harus menteng itulah. Oh, dia anak aing mah. Kayak Sekali. tompelan. Ngalunjak anak kolot mah. Hah? Tadi, Pak. Duit lah yang bikin kabeh. Kang inung dia. Ayo. Nah itu. Minta duit ka inung dia. Gimana? Geus dibikin ku aing 50 tadi. Anak inung dia. Awas, buku. Boga anak kaboros ngabeakeun anak pakaya kolot. Dir. Udah, biasa aja. Ai, astagfirullah, eta si eta mun ku ngalunjak amat. Hari dia kumaha kitu ngadidikna ka anak sampai ka kitu. Puguting sok loba dibere duit gede bae ku aing. Kamari ge pan beak 40 juta eta meuli ayam bakar dibakar terus eta jeung warung-warung makan. Bagus. Kongo. Demeh aing ge mah Anak ieu ka teh anak mah ngadidikna ulah sok dialamankeun teuing. Itu buktina labieun. geus aing lieur lihin. Yo, dengikeun hayang anak dia cager doang kitu normal. Yang meuli Korea, jeung MPK ngadikeun, ulungkeun. Bae anak aing bolon ya mah. Itu Aing cek anak doang anak dia doang. kunaon? Aya kompelan sareng jeung bapana lajeng biung deui. Ih. Kompelan geus henteu doang kitu. Dieum na ngabeakeun. Teu ngabeakeun ge loba duit pan si Saleh mah. Oh, kumaha lah. Palung mah tilu lah. Dia mah saat palung bang. Sedotan we kudu aja. Itu pan lah. Gila, dia lele. Bapak ada bukan duit. Aku. Lupa kalah cenanya duitnya. Ayo boten mas. Oh, Ih, minta ka itu 2000. Nggak segera kali itu belum tangkil ya yang duit mah. Belum tangkil mah pan dia boga-boga duit yang jajan. Ulah mentaan duit kak kolot bae. Kan itu belum tangkil. mulung tangkil deui. Rebah heula. Tangkil jeung tangkil bae. Yeur. Ya ngelunjak amat kira kolot. Butak bae. Ampun. Giraan si mak minta duit wayahna bae. Entah apa yang merasukimu hingga dia ngelunjak anak kolot mentaan duit bae. Ih, geus nyaho kalau teu boga duit mentaan duit bae.